ya gitu. Pernah mereka kejar ngomongin, pernah kan? Gitu ya. Cek sebayang keterangan hadis Rasulullah mah nyata sibabul mukmin ari nyalekan anak kajal mukmin itu pasti ikut busuk kan nyalekan kajal mukmin itu busuk hatinya apa fase tahu kan cilaka kene lamun nyalek anu tubuh ala alasan carikan diulang. Kadang-kadang masuk ayam buru-buru nyarekan batur bari batur namanya itu apa masuk ayam gitu hah? Kok batur tadi disarekan itu buku-buku bahasa aja bari kasar bari kan bari anu disarekan itu apa masalah naon eta bari jalma mukmin jadi kira-kira teh di hukuman fasik. Ibu kan yang bisa gitu ya, dalam obat gitu ngelakuan di sana jalma fasik nyarekan batu bari batu apa tina naon masalahnya dicarekan tapi kagak gejeret udah bakat tuh semangat nyarekan batu saya silakakin jalma fasik di tempat narakakin kade gitu waktu tahu keterangan jalma mukmin tahu kadina nah kubur silakan kene nyarekan jalma mukmin teu perlu amal eta teh naraka di tempat merangan jalma mukmin anger eta jalma kubur naraka kubur berarti eta dicilakaun kene dicilakaun ken bila mana urang sadaya mampu ngajaga dosa urang hiji kade urang bisi bohong kadua kade urang bisi gibah katilu kade bisi namimah kapat kade bisi naon bisi urang sok nyarikan tubuh-tubuh tanpa alasan nyarikan batu jalma mereka jalma mungkin pasai berangan jalma mungkin kubur tadi cilaka tadi kalian dicilakan umat bisa ditulis sadaya karena hikmah tidak masalah ciptaan Gusti Allah diri orang dalam orang yang selamat jaga riksa diri orang tidak perkara keempat mata menolong karena diri orang sadaya itu seperti kedua soca katilu lisa kaopat hate kalimat parji kalimat kagenap yadaya leungeun katujuh sampean tah lamun urang mampu ngajaga anu kudu Allah Ta'ala bisa ngajaga analisa insya Allah kalian bakal selamat dunia dan akhirat. Namun segitu orang saya di saat ayeuna mudah dipanjang usaha mudah-mudahan mampu ngajaga analisa diri orang lamun teu urang teh usaha mulaki orang hayang selamat dunia dan akhirat tapi orang itu mampu ngajaga jiwa orang. Anu sebutkeun jiwa teh berarti lengkap. Mohon tak eta di antara sename urang nuju urang boleh mampu ngajaga dengan bisa. Sabab eta teh anu matak nyalametkeun jeung anu matak nyelakakeun. Lamun nyalametkeun bisa ngajaga lariksa, lamun nyelakakeun itu mampu ngajaga lariksa. Tapi katos ibu katos atos jam 4 ya Allah salah senang iatnya isin kabina-bina sebab pribados mah bodoh gitu daya katiasa menpakir teh pakir sagalana pakir ilmuna pakir amalna bahasana
sanes itu suatu kewajiban sahur Rasul bali buhami walau aya dugikan kitanya bali buhani tapi ke dugi ke walau aya sanajan sakit ieu teh anjuran Rasulullah benar-benar walaupun kurang dina saat anu ayeuna kaayaan urang lungse ke Rasul ibunya karek sapoe tetua lungse teh lungse nabi adamah sauna teh 30 poe 30 peti proses teh lain mukul diberak itu tina besok saum nabi Adam eta teh beda mah kelepatan sakali urang ngadamel kelepatan umal poe umal peti puasa oge ukur kurang geus lungsenya geus leus nya itu teh jasmani teu dipasihan tua leus tapi lamun urang teu dipasihan urang rohani teu dipasihan tua leus teh ibu leus teh segala eta cek di aya nyaros ieu nah cenah abi mah lungse dik namun abi tadi teu salat lungse kitu teh cek dia teh nah cenah kunaon eta ya maneh ban bahasa kunaon maneh teh lungse nah kunaon tadi teu salat subuh aya kitu atau tadi teu pawasan atau tadi teu salat berjamaah bisa gitu nepi ka leuleus abi kaduhu aya kaduhu ya teu aya kan nya sugan ieu lungse tadi teh abi teh salat yang teu wiridan nepi ka lungse kitu aya kitu aya padahal mah eta teh rohani cek sebagian keterangan makan kitu ceuk bila mana eta jalma ngalakuan maksiat dosa doraka eta pancen di agama teh nanti ka kufur ya Allah pemeriksa itu mudah-mudahan dengan dengan Al-Quran nya ayatnya kudu ngaraksa tak gitu ya kudu ngarasaan ya nah ampusakum jiwa-jiwa aran jeung saha kudu ngarasa teh wa ahli anjeun tina naon tina nar tina sene neraka sangkan diri urang ulah asup kana neraka sangkan urang keluarga ahli urang putra putri ulah asup kana neraka kudu mampu ngajaga arisan dirina kan diantarisna mana itu ulah bohong kedua ulah 4 batu katilu kade kudu ngajaga arisan palingan urang soca cepil lisan hate pandangan sampean eta kudu bisa menjaga urang ngambi antarisna urang sadaya anu ngalolikeun ganjaran puasa mah 5 rupiah hiji bohong kedua ibah katilu namimah kaopat kadit opat non sumpah palsu kalima ninggal kalawan mahesa sahwa teh anu mata ngaleungkeun ganjaran so mudah-mudahan sumpulan tinggal mudik karena dinten anu ayeuna kalawan aya dina makbulna Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin rupina sakitu bae kabeh hatur ya ta'ala kana tos deui kesimpulan aya manfaat sareng faedahna mun kasadayana anu sami-sami pikeunana oge harus ka gosip kuring anu ngadulikeunana
nyata sing jadi saksi engke dina teu hisab kalan aya dina karidoan Gusti Allah